Ari akang ti mana wayah kieu kakara mulang? Tanya Nyi Sawitri bari melong ka Sarkum anu kakara datang. Oh, apan akang teh geus jajab anu maot. Samalah apan ti peuting keneh akang indi teh nah teu dibejaan kitu ku emak. Walon Sarkum gek diuk dina kursi panjang. Calana tembong karotor lantaran tadi milu jajab ka makam sarta milu mantuan kanu kapapaitan bareng jeung anu sejen. Kabeneran poe eta mah Sarkum eueuh urusan anu lian. Nya dibejaan eta oge. Tapi kahayang teh lamun rek indit-inditan akang kudu bebeja heula ka abdi. Ulah leos-leos teu puguh. Nya ari maksud mah akang oge rek bebeja. Tapi peuting teh nyai keur ti brasare. Rek dihudangkeun karunya da katemponna pules pisan. Leres Kang meuni pules abdi teh. Margi wengi teh tunduk pisan Kang. Nya teu nanaon. Ari nyai datang teu kanu maot. Tanya Sarkum bari melong ka bojona. Henteu abdi mah Kang. Mung emah hungkul anu kaditu mah. Margi tadi abdi gugahna kasiangan. Kang. Nah kunaon cenah jang ieu teh maotna. Da ari dadanguan abdi mah. Saurna aya nu ngaroga hala. Sabab cenah beheungna gorobong kawas aya nu ngegel. Nya kitu eta teh Kang. Tanya Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina. Nya kitu. Samalah apan akang mah ningali langsung kana layona. Sieun abdi mah Kang. Tapi nah digegel naon Kang manehna teh? Nya duka teuing ari kunaon-naon mah. Da teu apal akang oge lantaran teu nyaksian kana kajadianna. Itu deui anu sejenna oge eueuh anu nyaho. Tapi ari sangkaan mah memang aya. Samalah urang lembur hampir kabeh nyangka lamun si ieu teh maotna alatan diroga hala ku setan cenah. Oh kitunya Kang. Bararaid sararieun teuing abdi mah. Nah make aya setan ka lembur urang. Nah setan ti mana nya Kang? Tanya Nyi Sawitri teu kireum-kireum sedengkeun hatena mah nyerenge seuri. Nya duka teuing setan ti mana nama atuh nyai. Da akang mah teu apal. Geus akang mareka cai heula hayang mandi. Walon Sarkum jung nangtung tina diukna leos ka tukang kebat muru ka pancuran. Nyai geus nyadiakeun kadaharan kur salaki hidap. Tanya Ma'anah norojol ti lawang kamar. Parantos mak. Sangu sareng rencangna tos sayogi. Syukur atuh ari geus sadia mah. Pami emak bade ka mana? Emak marek neang heula titin. Lantaran tadi cenah ceuk salakina geus karasa beuteung. Sok padahal mah da can nepi kana waktuna. Tos sabaraha sih kitu ayeuna titin teh mak? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup kamitohana. Nyari hitunganna mah kakara 8 bulan leuwih. Sigana bulan hareup waktuna lahirana teh. Nya boga-boga bae cing salamet sarta cing lungsur langsar. Lamun geus nepi kana waktuna. Muhun mak. Leres kitu mugia bae atuh sing aya dina kalancaran. Nyai, marek indit heula nya. Bisi jang Sarkum nanyakeun mah bejakeun we keur ka imah titin kitu. Sumuhun mangga mak. Geus kitu Mama Anah terus ngaleos indit rek neang anakna titin. Anu harita teh keur kakandungan geus 8 bulan leuwih sarta moal deui oge bakal lahiran. Sajigna Ma'anah indit gek Nyi Sawitri diuk dina kursi panjang bangun salse pisan. Leng ngalamun meuni anteng panon melong kaluareun imah. Dina sawangan harita kagambar deui kajadian peuting tadi dina mangsa keur babarengan di saung jeung si Coet. Teu karasa serenge seuri sorangan. Hatena ngarasa bungah sarata sugema lantaran kahayangna geus laksana. Sok sanajan lamun nurutkeun tina rupa jeung tangtungan Nyi Sawitri teh manusa. Tapi ari jero-jerona mah teu bisa dibobodo anu ngaran setan siluman. Dina hiji waktu mah pasti timbul deui sifat aslina. Tetela si ieu teh leuwih ti Kang Sarkum. Lamun kaya kieu mah aing beuki betah cicing di alam manusa. Ceuk Nyi Sawitri tuluy seuri sorangan. Tapi kitu oge lalaunan.
Sabot keur kitu torojol Sarkum anu kakarareng semandi red ka bojona pok ngomong. Nyai sanggup geus sadia can. Akang lapar hayang dahar. Mangga Kang bade tuang mah. Dato sayogi. Nya nuhun atuh. Ari emak ka mana? Sarkum nanyakeun indungna anu tadi can katingali. Oh, mama nuju ka bumi Titin bete. Margi saurna mah Titin tetos karaos patuangana. Rupina moal alami deui oge ngalahirkeun. Nah Agus sabaraha bulan ka kandunganna? Saur emak mah 8 sasi langkung Kang. Nya moal lila deui atuh lamun kitu mah. Keun ke akang oge rek neang ka ditu ah. Lamun geus salse sakalian hayang ngobrol jeung si Ojay. Ceuk Sarkum geus kitu sup ka jero kamar gancang disalin baju kuno bersih. Sarata teu lila kaluar deui srog ngadeuketan kana meja makan. Gek diuk disang hareupan ku bojona. Breh katempo kadaharan geus sayagi dengan rupa-rupa aralus jeung anu ngareunah. Da puguh ayeuna mah Sarkum teh jelema beunghar. Jadi hayang naon bae oge pasti kalaksanaakeun teu siga baheula. Teu siga baheula Sarkum mindeng pisan karo uyah. Beuleum peda sambel jeung lalab kadaharan sapopoena. Geus kitu brak atuh duanana bareng dalahar bala kecerakan paronyo pisan. Teu sakumaha lila. Anu dahar geus rengse kop kana rokok keretek gur diseungeut pelenyun Sarkum udud. Ari Nyi Sawitri gancang harita meresan urut dahar. Piring kotor diperenan terus ditunda ka dapur. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun sorena Sarkum indit ka Imah Titin lantaran hayang nyaho kana kayaan adina nu keur kakandungan. Sakalian hayang ngobrol jeung si Ojay. Tapi Nyi Sawitri mah harita teu milu sanajan ku Sarkum diajak oge keukeuh embung ari nyebutkeun mah keur teu garenah awak. Tapi eta mah ngan saukur alesan nungkul mitra. Sabab anu sabenerna mah manehna teh teu kuat lamun seug kudu ningali awewe anu keur kakandungan. Ari sabab rasa hanaang sok ujug-ujug datang. Sarta inggih sendirina teu bisa nahan hawa nafsuna anu sok hayang nginum getih jalma. Nya daripada cilaka mending keneh cicing di imah. Kocapkeun Sarkum harita geus anjog ka Imah Titin. Kabeneran si Ojay keur aya samalah ma anah Bah Omon, Ambu Yuyun bojona keur araya nungguan Titin. Anu cikeneh kakarareng se dipariksa ku indung beurang atawa paraji anu ngaran Maiyot. Sup Sarkum ka jero imah, barang jol langsung dibagiakeun ku si Ojay anu boga imah. Aeh geuning akang, kumaha Kang Damang? Ceuk si Ojay solongkrong ngajak sasalaman. Aya berkah cager akang mah. Nya nuhun atuh pami Damang mah. Mangga Kang calik. Ceuk si Ojay nitah diuk. Gek Sarkum diuk ngariung jeung anu sejena. Geus kitu ret ka Bah Omon jeung bojona nu harita araya di dinya. Abah ambu kumaha Daramang? Tanya Sarkum terus sor ngajak sasalaman sarta gap ditampanan. Alhamdulillah cager abah mah ujang. Kumaha pami ambu? Sarua ambu oge cagorin adangot ayeuna mah. Nya nuhun atuh pami Daramang mah. Aeh kamana ari Nyi Sawitri? Nah teu milu ka dieu atuh ujang. Nu mawi henteu ambu. Saurna pun bojo teh nuju teu raraos. Walon Sarkum nerangkeun kayaan bojona nu harita teu milu ka dinya. Kunaon si Nyai teh ujang? Lantaran tadi teh basa ditinggalkeun ku umah da teu kuna naon asana teh. Ceuk ma anah
bari neuteub ka anakna. Nya mah tadi mah teu kunaon. Ngan bieu we ngadadak. Geus diubaran atawa acan. Acan bieu mah. Tapi keun wae da bisaeun sorangan ari nginum ubar mah. Da teu parnangan saukur teu karenah awak kungkul. Heueuh nyakeun wae atuh ari kitu mah. Walon maanah teu pati hariwang da ceuk Sarkum oge kayaana teu parna. Ae hari Ujang sok ka mana wae atuh. Jarang panggih jeung Abah. Tanya Bah Omon bari neuteub ka Sarkum. Ah nya kitu wae Abah. Sok udar-idar abdi mah. Nyakeun wae udar-idar oge. Da lain udar-idar teu puguh. Tapi apan Ujang mah udar-idar oge ngahasilkeun duit. Samalah apan ayeuna geus katingali hasilna. Ujang teh geus jadi jelema anu pangmeunghana di lembur ieu mah. Samalah disebutkeun oge juragan ku batur mah. Ah eta mah dasar we barudak Abah anu sok nyebut juragan mah. Lantaran ngolo sangkan dibere keur meuli rokok. Dan nu sabenerna mah teu hoyong abdi oge disebut juragan teh. Jeung deui abdi bisa kieu teh ayeuna. Da baheula mah jalma balangsak atuh abdi teh. Sagala teu boga. Samalah apan kantos nambutan hartos ka Abah harita keur biaya ke rumah sakit pun anak anu bungsu ning. Perih pisan hirup abdi teh baheula mah Abah. Walon Sarkum harita ras inget deui kana kahirupan baheula. Dina mangsa hirupna keur sangsara balangsak sarta seubeuh ku panghina. Keun wae da eta mah baheula balangsak sodeh. Justru lamun Ujang teu ngalaman kitu, tantang tuh hirup Ujang bisa cara ayeuna. Sumuhun lares Abah. Tin kumaha kayaan Titin hanggeus nepi kana waktuna rek ngalahirkeun atawa acan? Tanya Sarkum bari melong ka adina anu keur diuk teu jauh ti maanah. Ah teu acan Kang. Margi da teu acan dugi kana waktuna rupina sasi payun. Kami numutkeun etangan mah. Oh kitu. Tapi kunaon atuh ari tadi bejana mah geus karasa cenah. Sumuhun kitu tadi mah. Mung bae duka kunaon da teu pupuguh ujug-ujug ku kusialan meuneu nyalingit. Nyamanawi teh bade ngalahirkeun cing teh. Mung bae nembe diparios kumaha ieu teu acan saurna mah. Tapi kumaha ayeuna karasa keneh? Ah ayeuna mah tos biasa wae Kang teu sawios-wios. Nya syukur atuh. Lamun aya nanaon mah geuwat bejaan akang. Bisi perlu indit ka bidan tang tuku akang dianteur. Nya tapi lamun pareng akang teu bisa titah we si Uyeh atawa si Kemed pagawe akang. Lantaran maranehna geus bisa mawa mobil. Tah kitu jang Ojaynya. Ceuk Sarkum bari ngareret ka si Ojay anu harita keur ngabandungan. Mangga Kang hatur nuhun pisan kana perhatosana. Walon si Ojay bungah lantaran ayeuna mah Sarkum bageur ka manehna. Ah teu kudu nunuhunan sagala beut kawas jeung batur wae. Apan sidik akang teh lanceuk sorangan. Piraku taya pisan perhatian kanu jadi adi. Ceuk Sarkum nyaritana daria pisan mitra. Sarta katarimana estuning mata genah kana hate si Ojay kitu deui kanu sejena. Sabab beuki ka dieu teh sikep Sarkum beuki hade sarta gede perhatian ka kulawargana. Satuluyna kadituna mah prung bae ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Samalah terus nyaritakeun kajadian tadi peuting anu tumiba ka si coet anu maotna teu wajar. Da puguh dibinasa ku siluman. Mangsa alam teu karasa nyerelekna. Kanyahoan harita geus maju kaburit sora tong ngeretreang di sarada patembalan. Ditema ku sora manuk anu ricit tina dahan. Dina kayaan kitu Sarkum harita amitan kanu araya di dinya. Tapi maanah mah henteu milu balik. Ari sabab melang ka Titin anu jadi anakna. Kang, engke peuting rek milu tahlilan. Komo we atuh arek mah. Meungpeung salse. Jadi ayeuna aya waktu. Peperihun keur riweuh akang mah tara bisa. Ari Ujang arek moal. Rupina abdi mah moal Kang. Ari wang kapun bojo. Nya teu nanaon ari moal mah. Jeung deui ulah loba ditinggalkeun sorangan pamajikan teh. Melang bisi karasa deui beuteung. Tah laras kitu Kang maksud abdi teh. Hayu atunya ayeuna akang rek balik.
Keun wae mama cenah di dieu maturan. Ngarah regreg ari aya kolot mah. Ceuk Sarkum saenggeus nyarita kitu mah terus ngaleos. Kitu deui bah Omon jeung bojona harita tuluy barali ka imahna. Kayaan harita beuki burit tu redur sora bedug ditakol di masjid disusul ku haleuangna sora anu azan magrib. Tekung silila. Reup kayaan teh poek. Beurang geus kasilih ku peuting. Kadenge sora jangkrik jeung gaang disarada di pipireun imah. Gancangna carita mitra. Saminggu geus kaliwat tiba saaya kajadian maotna si ieu. Ti harita kayaan lembur teh lamun geus datang wanci peuting karasa ti iseun. Samalah jarang aya jalma anu wani ngulampreng dina wanci kitu. Da puguh sararea oge sarieuneun. Ngan anu sok hatingali aya jalma teh di gardu ronda lantaran maranehna boga tugas pikeun ngajaga keamanan lembur. Lantaran bisa aya kajadian anu teu dipiharep. Ari sabab harita geus loba kabejakeun di lembur sejen keur loba bangsat anu sok ngabongkar imah batur. Jadi sok sanajan haroream oge kapaksa daek teu daek kudu taat kana palaturan anu geus dijieun sareta disatujuan ku sararea. Sabab keur ngabelaan kapentingan balarea. Pocapkeun dina hiji peuting harita teh Sarkum can reup sare. Samalah harita keur ngadekul tulas tulis nyatetkeun duit anu unggal poe kaluar asup sarta diitung kauntunganna. Ari maanah geus aya kana sababaraha poe ngendong di imah Titin. Sabab melang cenah ka anakna anu keur gede beuteung bisi karasa tengah peuting. Sedengkeun ari Nyi Sawitri harita keur gogoleran di kamarna tapi can bisa reup sare. Lantaran nungguan salakina anu can rengseng urus pagawean. Kang Sarkum, can rengse Kang. Ceuk Nyi Sawitri ngagero ti jero kamar. Acan Nyai. Puguh oge can beres akang teh ke saeutik deui yo. Walon Sarkum bari jongjom tulas tulis bibirna gagreyeman ngitung kauntungan. Kang, pamitos rengse enggal ka dieu nya. Ku abdi diantosan. Nya ke sakedeung atuh. Adenge kitu jep Nyi Sawitri teu ngomong deui. Red kana lalangit kamarnya terus diteuteup breh ka gambar rupa-rupa kajadian anu geus kaliwat narembongan. Kira-kira heuleut setengah jam gorobok ngagero deui ka salakina. Kang Sarkum, tos rengse acan. Nyai kagok saeutik deui. Lamun Nyai geus tunduh mah reup bae geura sare ti heula. Teu kudu nungguan akang. Harapan abdi teh teu bisa lamun kudu sare sorangan mah Kang. Nya kumaha tuh da akang teh can rengse. Lamun pagawean diisukeun bisi sok poho deui. Mangkaning isukan teh akang loba gawe anu sejen. Samalah isuk keneh oge kudu init ka pasar. Walon Sarkum kawas anu teu pati malire ka bojona. Lantaran katungkulkeun teuing ku pagawean. Ngadenge kitu nyel Nyi Sawitri keheul sabab asa dimomorekeun. Kang Sarkum, nyaan boga salaki teh. Kaayeunakeun mah siga teu pati malire ka aing. Moal poe hayo we nguruskeun pagawean. Sok padahal ayeuna mah geus beunghar. Tapi masih keneh butuh ku duit. Ari pamajikan diantap. Nyaan pika keheuleun boga salaki teh. Ceuk Nyi Sawitri ngagerentes dina sajeroning hatena mitra. Tekung silila Sarkum harita geus rengse pagaweana. Jung nangtung bari nguliat kralek teuai. Sok buku pulpen ditunda dina luhur bupet. Poloyong leumpang muru kana panto jepret dikunci. Gap kana lampu cempor anu ngagantung. Tuluy dileutikan seuneuna ngarah teu caang teuing. Geus kitu sup ka jero kamar, goledag ngedeng gigireun bojona. Ningali kitu Nyi Sawitri curing hakret ka salakina. Kang Sarkum, naha akang kaayeunakeun mararasaan teh beda jeung baheula.
Tekawas anyar-anyar basa urang ngamimitian rumah tangga. Beda kumaha ari Nyai. Tanya Sarkum bari melong ka bojona. Tarangna kerung sabab ngarasa heran kana pertanyaan anu bieu ditepikeun. Lantaran nurutkeun darasaan mah taya bedana. Puguk ayeuna mah jadi beda akang teh. Tapi hanjakal teu ngarasa. Nah geus boson akang teh ka abdi. Naon maksud Nyai teh make nyarita kitu? Tuh da bener akang mah teu ngarti. Teu ngarti naon Nyai? Cing pok atuh jelaskeun. Dasar akang mah bener-bener teu ngarti kana perasaan awewe. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana bangun anu keheul. Bener akang teh teu ngarti anu matak sok atuh jelaskeun. Walon Sarkum bari neuteup ka bojona. Ieu Kang Sarkum. Terus terang abdi teh asa teu diperhatikeun ku akang teh. Lantaran akang teh sapopoe ngan riweuh wae jeung riweuh, ngan ngurus pagawean, sedengkeun pamajikan teu pati dipalire. Jawab Nyi Sawitri nyaritana tandas. Oh kitu jadi Nyai teh asa teu diperhatikeun nya ku akang. Tanya Sarkum ayeuna mah ngarti kana caritaan bojona. Nya kitu. Nya lamun kitu mah hampura atuh Nyai. Tapi anu sabenerna mah akang teh lain teu ngarti kana kahayang Nyai. Jeung deui akang oge teu boga niat pikeun teu malire ka Nyai atawa boga maksud rek ngamomorekeun. Lantaran anu jelas mah bener akang teh keur loba gawe. Apan Nyai oge apal sorangan lamun usaha urang teh beuki ka dieu teh beuki maju. Nya ku sabab kitu pagawean oge beuki loba anu kudu diurus ku akang. Nya abdi oge ngarti pagawean akang teh loba. Tapi sanajan kitu cing atuh kudu bisa ngabagi waktu. Lamun beurang sok uruskeun pagawean. Tapi lamun wanci peuting da bagian abdi. Lain ieu mah beurang riweuh ngurus pagawean. Peuting kitu keneh. Lila-lila mah sebel ka akang teh. Ceuk Nyi Sawitri bari jeung baeud gilek awakna balik yang hareup kana tembok. Ningali kitu Sarkum ngarenghap narik napas. Nyai hampura akangnya. Akang janji ti isukan mah rek ngaguguk kana kahayang Nyai. Sareta sabisa-bisa rek ngabagi waktu keur nyugemakeun anu jadi pamajikan. Tah ayeuna mah geus ulah ngambek atuh. Ah bohong akang mah. Pasti isukan mah bakal kitu deui. Moal Nyai apan akang geus janji. Nyari sakadar janji mah. Apan teh lah oge kitu nyarita mah. Tapi ari buktina mah Kang Sarkum mah sok poho deui. Nya anu mah tak kudu dihampura. Lantaran akang teh bener sok poho deui. Tapi ti saret ayeuna mah rek diusahakeun moal poho. Tah kitu. Jadi geus ayeuna mah ulah ngambek. Jeung deui ulah nonggongan atuh ka dieu geuwat malik ka akang. Lain Nyai teh hayang diperhatikeun. Soklah da akang oge sanggup keneh nyumponan ka hayang Nyai mah. Ceuk Sarkum gap kana tak-tak bojona anu keur nonggongan. Nah nya eta caritaan teh Kang. Akang bener moal poho deui. Nya apan ceuk akang oge rek diusahakeun. Tapi awas Kang. Lamun akang wani ngabohong. Walon Nyi Sawitri gilek malik panonna neuteup ka salakina. Sarkum nyerengeh seuri geus kitu mah jep duanana jarem teh taya anu cacarita deui. Urang kocapkeun isukna mitra. Sakumaha biasa Sarkum ngajalankeun pagaweana. Nya ti harita mah bener sanajan sakumaha riweuh oge. Sarkum teu weleh merhatikeun kanu jadi bojona sareta sabisa-bisa hayang nyugemakeun sangkan Nyi Sawitri teu ngarasa dimomorekeun. Nya puguh bae Nyi Sawitri teh ngarasa bunga. Sareta ngarasa sugema lantaran sagala anu jadi kahayangna dicumponan ku Sarkum. Tapi dasar Nyi Sawitri anu jero-jeroana mah setan siluman anu jahat jeung sarakah. Sakitu sagala kahayangna geus dicumponan. Tapi keukeuh bae ngarasa kurang samalah hayang leuwih ti kitu. Urang kocapkeun dina hiji poe harita teh pabebeurang.
Nyi Sawitri kakara balik ti warung geus meuli sabun kitu deui bubutuh anu sejena keur di imah. Tapi barang keur jongjon leumpang gok amprok jeung saurang lalaki ngora anu ti heula panggih basa lalajo pertandingan bola tea mitra. 2 minggu anu katukang. Sajongjongan duanana silih pelong, tekung silih lapok eta lalaki teh ngomong. "Nyai mulih ti mana?" Ceuk eta lalaki nanya ti heula anu tayalian ti Ajat ngaranna teh. Wangsul ti warung, Kang." Walon Nyi Sawitri bari neuteup ka Ajat. "Oh, mulih ti warung. Kumaha damang Nyai?" Emut kene atana pinteu ka Akang. Apan urang teh kantos pendak." Ngakantenan we atuh emut. Salira teh Kang Ajat sanes. "Laras Akang teh Kang Ajat." Mohon geuning salira teh emut kene. Piraku atuh teh emut. Nembe oge 2 mingon urang pendak teh. Pami Akang Ajat mulih ti mana? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup kana beungeut Ajat. Anu memang ngabogaan rupa anu pantes sajabat ti kitu ngora keneh. Samalah umurna kawilang jauh ti sarkum. "Oh, Akang mah nembe teh wangsul ti bumi rerencangan." Nyai kumaha salira damang?" Pangestu abdi mah Kang. "Oh, nya nuhun atuh pami damang mah. Akang bingah ngadanguna." Sawangsulna pami salira kumaha atuh damang? Nyi Sawitri malik tumanya. Ituna teh bari teu leupas neuteup nya puguh bae atuh jajantung Ajat jadi ratug deg-degan. Atena jadi tagiwur teu puguh rasa lantaran teu kuat diteuteup kuno geulis. Sajongjongan Ajat kalah molohok. "Kang, kunaon kalah molohok? Kumaha Akang damang?" Manawi anu salaresna mah Kang teh nuju teu damang." "Oh, kitu nah teu damang naon Kang salira teh?" "Rumawi Akang teh nuju teu damang mana?" "Nuju aya anu diemutan mata kitu oge Akang mah." "Laras Nyai kitu pisan?" "Nah ngemutan saha atuh Akang teh?" Tanya Nyi Sawitri tetelepek panonna anu cureuleuh tuluy neuteup ka Ajat. Rumawi ngemutan Nyai." Walon Ajat tapi kitu oge nyaritana lalaunan. Terus culang cileung sabab inggis aya jalma sejen anu ngadenge kana caritaana. Tapi tetela kayaan teh aman taya jalma saurang-urang acan anu ngaliwat ka pelebah dinya. "Janten Akang teh ngemutan abdi." "Laras Nyai kitu pisan. Samalih mati saprak urang pendak harita teh Nyai. Akang teh teu weleh sok emut ka salira. Ya terus terang bae Akang teh rumaos parantos katarik ati kepentang rasa ku salira. Mung bae hanjakal pisan Nyai teh tos aya anu gaduh." Ceuk Ajat teu asa-asa nembrakeun eusi hatena anu memang bener kitu ayana. Disaprak harita panggih jeung Nyi Sawitri sok inget bae ka manehna. "Nah laras eta teh Kang." "Laras Nyai, piraku Akang ngabohong. Da kanggo naon atuh?" Nyai hapunten nya. Wirih Akang nembe parantos wantun ngedalkeun sagala nu aya dina lebet manah ka salira. Tapi da kumaha Akang teh teu bisa ngabobodo diri sorangan. Lamun Akang teh cinta ka Nyai. Tapi sanaos kitu tangtos kacita Akang teh moal tiasa laksana. Margi salira parantos aya anu gaduh. Sakali deui hapunten nya." Ceuk Ajat nyaritana daria sarta menta dihampura lantaran geus wani ngedalkeun kacinta ka saurang awewe anu jelas-jelas pamajikan batur. "Teu sawios Kang. Teu kedah mundut ti hapunten. Margi anu salaresna mah abdi oge sami. Disaprak pendak sareng Akang janten sok emut wae." "Nah laras eta teh Nyai?" Tanya Ajat setengah teu percaya kana dedengeana. "Leres kitu Kang. Samalih abdi teh ti kamari hoyong pendak sareng Akang. Mung teu terang kumaha carana." "Anu laras Nyai? Janten salira teh hoyong pendak sareng Akang?" Tanya Ajat kaget ngadenge kitu teh mitra. Tapi hate mah bunga lantaran manehna oge sarua ari nurutkeun kana kahayang mah. Hayang amprok jeung Nyi Sawitri. Adena Ajat masih kene sadar kana kaayaan. "Leres kitu Kang Ajat. Samalih abdi teh hoyong bisa ngobrol paduduaan kalayan jongjon. Sareng teu aya anu ngaganggu. Tapi rupina mah urang teh moal tiasa. Serta kahoyong urang duaan moal tiasa laksana.
Ceuk Nyi Sawitri paromana katara alum. Nah nganggo nyebat moal laksana. Pamisalira hoyong pendak sareng akang mah mangga. Ayu bae akang mah bade di mana sarta iraha waktosna. Ceuk Ajat lalaunan kituna teh bari luak liuk. Nya pami kitu mah engke tengah wengi. Tepangan abdi di saung anu tos bade caket ka sisi walungan. Anu aya rungkun haur ning Kang. Oh gitu mangga Nyai. Mung bae kade omat ulah teu sumping. Teu kedah hariwang Kang. Antosan we di dinya margi tangtos abdi bari sumping. Sarta moal jalir tina janji. Nya mangga atuh pami kitu mah. Ku akang diantosan. Kang, atos seulanya tah ayeuna abdi bade wangsul. Hariwang bilih aya nu ngadangukeun kana rencana urang. Ceuk Nyi Sawitri terus ngaleos. Nyai, kade hilap engke wengi. Ceuk Ajat. Nyi Sawitri ngaliuk bari unggeuk nya sanggeus kitu mah terus leumpang rurusuhan. Ninggalkeun eta tempat dijajabkeun ku paneuteub Ajat. Anu harita teh masih kede ngajanteng nangtung bari ngawaskeun ka Nyi Sawitri anu geus jauh. Tete lah alus milik geuning aing teh. Teu disangka Nyi Sawitri teh geuning daekeun ka aing. Samalah ngajak panggih ke peuting. Nya sok sanajan panggihna di saung deukeut walungan, tapi teu nanaon kitu oge nu penting bangke peuting aing bisa babarengan jeung manehna. Tapi naha meuni lindeu eta awewe teh. Pananya terek nolak. Tapi geuning buktina manehna oge hayangeun ka aing. Aduh, ngacai we tuh. Ajat ngomong sorangan hatena kebeku rasa kabunga. Lantaran Nyi Sawitri teh teu nolak ka manehna. Samalah engke peuting geus janjian rek panggih. Geus kitu Ajat tuluy leos indit ninggalkeun eta tempat. Leumpang nasal sepisan samalah kituna teh bari jeung heheotan. Paromana bear marah mai pikiran tuluy ngalayang. Ngadon nyipta-nyipta kajadian anu can karuhan. Dipapantes, diwawaas lamun pareng engke panggih jeung Nyi Sawitri. Rek kitu rek kieu sakumaha kahayang manehna. Rarasaan jeung pikiran Ajat kawaskeuna ku tenung mitra jadi teu bisa mikir hade jeung gorengna. Salah jeung henteuna da pugu geus kapangaruhan ku Nyi Sawitri. Akalna jadi teu jalan anu aya dina pikiran hari tangan ukur Nyi Sawitri saurang. Gancangna carita, urang kocapkeun bae peutingna sarekum harita geus sare tibra. Sedengkeun bojona anu keur ngagoler gigireun nyaring keneh. Da puguh manehna mah ti tadi teu bisa sare. Lantaran inget wae ka Ajat anu harita pasti geus nungguan manehna di saung deukeut walungan. Uniang Nyi Sawitri cengkat lalaunan. Red kanu jadi salakina anu harita keur tibra. Serengeh seuri geus kitu jurut turun tina ranjang. Panona melong ka Sarkum. Nyi Sawitri biwirna kunyam-kunyem mapatkeun ajiana sangkan Sarkum sare tibra ngarah manehna laluasa. Kepoh beungeut Sarkum teh ditiup lalaunan. Hiliwir angin leutik ngahiliwir cep karasana tiis nyelecep. Sarkum anu keur sare usik tapi terus reup deui. Ningali kitu rap ku Nyi Sawitri disimbutan. Kang Sarkum, abdi rek indit heula. Wayahnanya akang mah sare sing tibra nepi ka abdi mulang deui ka imah. Ceuk Nyi Sawitri samemeh indit ngomong ditujukeun ka salakina. Tapi Sarkum harita teu ngawalon, da puguh keur sare geus kitu geuwat kuragiru kaluar ti jero kamar. Kebat muru ka patengahan. Atena bungah lantaran peuting eta rek panggih jeung Ajat lalaki ngora anu dipikahayang ku manehna. Tah ayeuna geus nepi kana waktuna aing rek nepungan Kang Ajat. Moal salah sigana manehna geus nungguan di ditu. Bagja hirup aing teh
Koloyong Nyi Sawitri lempang murukana panto hareup. Olotrak muka konci brai panto muka. Larencepan Nyi Sawitri kaluar ti imah gebrug nutupkeun panto. Terus ngajanteng dina teras panona raratreret nitenan kasabudeureun pakarangan imah. Lantaran bisi aya jalma sejen anu nganyahwankeun. Nya saenggeus tetela kayaan cukup aman. Ukur sakilat belesat Nyi Sawitri lumpat tarik pisan. Jirimna jojorelatan norobos poekna alam peuting. Kebat muruka hiji saung anu tempatna geus deukeut ka sisi walungan. Maksudna rek manggihan ajat anu geus paheut pasini janji tadi beurang. Kasugri kaum dangu cag tunda heula Nyi Sawitri anu harita geus indi ti imahna. Ayeuna urang nyaritakeun deui ajat teu jauh tina sangkaan mitra. Harita ajat geus aya di hiji saung anu pernahna teh kalereun eta lembur. Samalah keur cenah kul sorangan yang hareupan seuneu durukan anu hurung ngabebela ka luhur. Panci geus rek nincak kana tengah beuting. Tapi kira-kira Nyi Sawitri baris datang atawa moal nya. Lamun teu datang teh beuk tada teuing we mata kuciwa. Anas aing datang ripek manenan teu. Ceuk ajat ngomong sorangan. Keur kitu celetot reungit nyentet kana pipina. Plok ditepak ku leungeun karasa peureus tapi reungit mah teu beunang lantaran tuluy hiber. Teu lila celetot deui reungit teh nyentet kana leungeun. Plak geuwat ditepak kalayang reungit teh hiber. Geus kitu celetot deui aya anu nyentet kana ceuli, kana leungeun jeung kana suku. Antukna mah ajat pluk-plek sorangan nepakan reungit anu nyarentet di sarada pating hariung matak jengkel. Kaayaan di luareun saung poek mongkleng. Sora cai walungan kadenge seah ngaguruh mata keueung. Beuh, dasar reungit kejul. Tita diturun-urun nyentetan ka aing. Lamun teu hayang panggih jeung Nyi Sawitri mah sanggeuk teuing make kudu panggih di tempat kawas kieu. Tapi kusabab aing bogoh ka manehna. Jadi wayahna we kudu narima dicocoan reungit ieu mah. Patak naon atuh lamun panggih teh di jero imah. Sigana ngeunah moal kasiksa cara kieu. Tapi lamun panggih di imah kudu panggih di imah saha. Tapi raku panggih di imah aing. Moal bisa sigana mah. Lantaran aya bapa jeung mak. Beuh, nasib. Lajeun panggih jeung anu geulis kudu di tempat anu kawas kieu. Ceuk ajat ngomong sorangan. Leungeun pluk-plek nepakan reungit anu barangeong pating kalayang. Nyentetan kana awakna. Bareng jeung kitu ujug-ujug jeleg di lawang saung aya saurang awewe nangtung. Ajat anu keriweuh nepakan reungit geuwat ngareret. Barang breh tetela Nyi Sawitri geus aya di dinya. Keur sajongjongan, ajat molohok lantaran ngarasa heran. Da puguh Nyi Sawitri datang na ngadadak sarata teu kanyahoan ti tadina. Kanyahoan ujug-ujug jeleg aya di dinya. Wilujeng wengi Kang. Ceuk Nyi Sawitri bari imut. Wilujeng wengi Nyai. Walon ajat bari neuteup meuni antep ka Nyi Sawitri. Anu katingalina meuni geulis. Rupa jeung tangtungana ti luhur nepi ka handap tes tuning taya cawadeuna. Sajongjongan ajat molohok kawas anu kasima. Panon terus neuteup teu ngiceup-ngiceup. Kang Ajat, kunaon akang teh kala molohok? Tanya Nyi Sawitri bari maledogkeun imut manis meuni kareueut. Barang ningali kitu, puguh bae atuh hate ajat meuni ngalenyap jajantungna ratug deg-degan teu puguh rasa. Antukna jadi samar pola samar rampa. Kang, kunaon akang teh meuni sapertos anu samar pola? Gugup. Ceuk Nyi Sawitri bari ngadeuketan geek diuk dina palupuh gigireun ajat. So mohon. Akang teh
rada gugup. Pangna janten gugup kunaon? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup. Margi akang teh kasima ku saliranya anu geulis. Mung bae akang teh hoyong naros. Pami salira teh jalmi atanapi widadari. Walon aja teu leupas neuteup ka Nyi Sawitri anu keur diuk teu jauh ti manehna. Aneh Kang Ajat mah patarosan teh. Nyari abdi mah jalmi atuh Kang, sanes widadari. Ari akang tos lami ngantosan di dieu. Lami, ya tos ayalah kana 2 jam kirang langkung. Hapunten nya Kang, bilih lami ngantosan. Teu sawios Nyai. Tong boro 2 jam kanggo ngatosan salira mah. Sanaos 2 dinten oge kedah ngalalengkur di dieu. Teu sawios akang mah. Nya nuhun atuh pami kitu mah. Nyai, pami Kang Sarkum teterangeun Nyai angkat ka dieu. Ceuk Ajat nanyakeun Sarkum hatena ngarasa hariwang. Sok bisi kanyahoan lamun manehna ayeuna keur paduduaan jeung pamajikana. Henteu Kang Sarkum mah teterangeun. Margi anjeunna mah tos kulem teh sonten keneh. Janten teu kedah hariwang Kang. Mung kumaha Nyai saupamina anjeunna lilir? Eug salira teu aya tangtos anjeunna bakal kokotetengan milarian. Moal Kang. Margi anjeunna mah pamik kulem sok tibra. Samalih tara lilir-lilir acan, anteng we tibra dugi ka enjing-enjing. Tos ayeuna mah ulah nyarioskeun wae Kang Sarkum. Mending oge ayeuna mah urang ngobrol nyarioskeun urusan urang duaan. Nya mangga tuh pami kitu mah. Walon Ajat bari seuri hatena ngarasa bunga bisa paduduaan jeung Nyi Sawitri. Nyai, wengi ieu akang kacidang ngaraos bingah. Wengi teu disangka-sangka ti tadina baris bisa ngobrol paduduaan sareng salira. Sok sanaos ukur ngobrol di lebet saung sisi walungan. Ceuk Ajat bari neuteup ka Nyi Sawitri. Sami Kang. Abdi oge ngaraos bingah tiasa tepang sareng akang. Walon Nyi Sawitri diukna ngeser ngadeuketan ka Ajat. Gap kana leungeunna terus dicekelan meuni pageuh. Samalah terus dideukeutkeun kana dadana. Puguh bae atuh Ajat meuni deg-degan. Jajantung ratug darderdor asa ajol-ajolan. Nah ieu mah awewe teh asa beda jeung anu lian. Kakaraeun aya awewe anu wanian cara kieu. Da biasana mah lolobana lalaki anu sok kamimitian. Tapi keun wae rejeki nomplok meureunan keur aing. Ceuk Ajat ngagerendeng dina sajroning hatena. Kang Ajat, cobi ka dieu mayun ka abdi Kang. Ceuk Nyi Sawitri nitah sangkan Ajat yang hareup. Ngadenge kitu Ajat teu talangke. Kuat yang hareup kanu geulis, sajongjongan duanana silih pelong. Sarenge Nyi Sawitri seuri geus kitu tuluy ngarangkul kana beuheung Ajat. Sareta Ajat oge teu asa-asa ngabales kana rangkulan. Saterusna mah geus teu kudu dicaritakeun deui. Dina peuting harita, Nyi Sawitri geus ngalakukeun deui pagawean anu sarua jeung anu dilakukeun ku manehna basa jeung si Coet. Sedengkeun Ajat anu memang ti mimiti panggil langsung bogoh geus teu loba pikir. Ngalayanan kana kahayang Nyi Sawitri. Sok sanajan Ajat nyaho lamun eta awewe geus boga salaki. Tapi kulantaran bogohnya geus teu mikir nepi ka dinya. Soal urusan itu jeung ieu mah keun wae kumaha engke. Anu penting dina peuting harita manehna bisa laksana sosonoan jeung Nyi Sawitri pikeun nyumponan sagala kahayangna anu ngagulung dina jero dada. Nya puguh bae dina ngalakukeunna teh siga anu kokomoan. Kawas jalma anu kokoro manggih mulud, kitu deui Nyi Sawitri sarwana abong siluman anu boga sifat sarakah. Lalaki teu cukup ku hiji, samalah hayang terus gonta-ganti pikeun nyumponan hawa nafsuna. Nyi Sawitri geus poho deui kana sakabe papatah ti si Aki anu sababaraha kali pok deui mepelingan. Lamun hayang jadi manusia, manehna kudu bisa ngadalian hawa nafsu. Tapi ayeuna dilanggar. Da puguh anu kasebut setan siluman,
Sok sanajan dibungkus kurupa jeung tangtungan anu geulis, tapi moal bisa leungit sifat aslina. Sareta pikeun lalaki anu ngabogaan sifat kawas ajat geus pasti bakal katipu ku titinggaliana. Cara harita mitra. Saeutik oge ajat teu boga sangkaan. Lamun awewe anu harita keur digugulung ku manehna teh lain manusa. Lamun ajat bisa sidik kana rupa aslina geus pasti bakal ngabecir lumpat ngajauhan. Mangsa alam harita beuki peuting, samalah geus rek maju ka janari leutik. Sora jangkrik gaang kitu deui ciang-ciang kadengereang patembalan. Awor jeung sora cai walungan anu seah ngaguru ngagulidag ka hilir mata keung jeung geuman. Tapi anehna, kaayaan kitu teh ku ajat mah kawasna teu karasaeun. Manehna jongjon we ngagugulung Nyi Sawitri, satungtung can ngarasa bosen mah. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Nyi Sawitri jeung ajat rengse ngalakukeun pagaweana. Rap duanana marake deui baju, geus kitu ajat diuk sukuna ngalungsar, nyarande kana bilik saung. Karasa sakujur awak lungse taya tanaga. Napasna ngahega kawas anu geus balap lumpat. Kumaha Kang Ajat? Nah tos cekap sakitu. Tanya Nyi Sawitri bari neuteup meuni anteb. Buukna anu panjang katempo kusut. Tos cekap nyai sakitu mah. Nuhun tos maparin kasugmaan ka Akang. Mung bae iraha urang tiasa pendak deui. Akang hoyong pendak deui sareng abdi. Ya kan tenan atuh nyai. Akang teh hoyong pendak deui cara ayeuna. Oh gitu. Mung hanjakal Kang Ajat. Rupina mah moal tiasa. Nah moal tiasa nyai. Tanya Ajat bari neuteub meuni leleb kawas anu teu bosen-bosen. Nya moal tiasa. Margi Akang moal aya umur kanggo kahareupna. Walon Nyi Sawitri tandes ngadenge kitu Ajat kaget. Kumaha maksud nyai teh? Nah maka nyarios kitu. Margi apan ari umur mah sanes urang anu nangtoskeun. Telepat memang leres kitu pisan. Mung hanjakal. Umur Akang mah abdi anu nangtukeun. Walon Nyi Sawitri nyikikik seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Rai bulu punduk Ajat muriding red ka Nyi Sawitri anu keur diuk gigireun. Nyi Sawitri nyerenge seuri panonna mencrong neuteub seukeut ka Ajat. Keur kitu les jirim Nyi Sawitri ngaleungit. Sedengkeun anu aya di dinya jadi hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Mata bolotot huntu sareukeut jeung sihungan menirang geteng. Ari irung nambru biwir jebew ceuli rancung sakujur awakna ti luhur ka handap buluan. Rupana bodas meuni ngeplak samalah aya jangjangan. Ajat ngagoak jeung luncat ngajauhan. Ampir-ampiran ngarumpak seuneu durukan. Kang Ajat, kunaon make ngajauhan? Ceuk eta makhluk panonna anu bolotot mencrong ka Ajat anu katempo awakna meuni ngaleper. Begeutes sepa kawas anu eueuh getihan. Jung Nyi Sawitri nangtung lalaunan ngadeuketan ka Ajat. Ningali kitu Ajat undur-unduran awakna mepet kana bilik saung. Tapi kulantaran saung teh heurin jadi teu bisa jauh. Saha anjeun? Nah make jeung nanya saha. Apaan ieu teh kuring Sawitri? Lain? Dada Nyi Sawitri mah geulis. Sedengkeun maneh mah siga kitu. Nyingkah. Gancang nyingkah. Ulah kadeuketan ka kuring. Nyingkah. Nyingkah sia. Ceuk Ajat nitah nyingkah ka eta makhluk anu aya hareupeuna. Dasar lalaki kurang ajar. Ari geus seubeuh mah wani nitah nyingkah teu cara tadi sia teh beuni siga anu kokoro mangge mulun. Ongkoh cenah sia teh bogoh ka aing, tapi geuning wani ngusir. Aing mah bogosot teh ka Nyi Sawitri. Lain ka sia.
pan aing teh Sawitri. Tah ieu jirim aing anu asli. Lamun kitu Mas ya teh siluman. Bener, aing siluman. Siluman kelong bodas anu sok nyerot ke tim manusia. Samalah ayeuna getih sia pisan anu bakal diserot ku aing. Ceuk Nyi Sawitri Nyi Kikik Seuri geuleuyeung ngadeukeutan ka Ajat anu keur mepet kana bilik saung. Nya pugu atuh Ajat soak teu mikir panjang, jeleng luncat ka lawang saung. Berengbeng lumpat sakuat tanaga ninggalkeun eta tempat. Jorik! Jorik! Tolong! Aya Jorik! Ceuk Ajat bari ngebecir lumpat tapi hanjakal teu bisa gancang. Lantaran jalan anu disorang teu rata da puguh tegalan paragi ngangon domba. Jadi loba anu ngalogak. Sajabat ti kitu kaayaan teh paroek ukur kacaangan ku cahaya bentang anu baranang di awang-awang kawas anu keur nyaksian. Jor kaditu Ajat sia lupa cing jauh ari bisa mah. Ceuk Nyi Sawitri bari seuri deui sorana ngirung mata kukurayeun. Dina kaayaan kitu ti kajauhan kadenge sora anjing babaung mata keung. Ajat terus bae maksakeun lumpat sukuna nepi ka ti sosolepak. Mlug labuh blak nang karak. Aduh. Ajat ngegero sukuna karasa nyeri tapi teu dirasa. Korejat hudang bertek lumpat ti paparetot lantaran cieun di udag ku makhluk anu tadi. Ari Nyi Sawitri anu harita aya keneh di saung nyerenge seuri sihungna nyangereng matak sieun. Geus kitu ukur sakilat belesat hiber ka awang-awang. Rek kamana si Ajat? Ontong lumpat lantaran percuma si Agus moal bisa ngejatina udagan aing. Ceuk Nyi Sawitri anu geus robah kana wujud aslina. Arita kakalayangan luhureun sirah Ajat. Sora jangjangna anu meber kadenge meningah hius. Jorik! Tolong! Aya Jorik! Tolong! Aduh! Tolong! Ajat gogorobokan menta tulung susuganan aya batur. Tapi orokaya eueuh jalma saurang-urang acan kawantu anggang kalembur. Sajabat ti kitu aya dina kayaan peuting anu keur mehjeuna sepi jempling. Samalah urang lembur mawayah kitu pasti keur tari brasare. Jadi mustahil lamun aya anu baris ngulampreng ka palebadinya. Jadi sanajan terus gogorobokan oge moal aya anu nulungan. Tolong! Aduh. Ajat kadenge deui sorana menta tulung. Sabot keur kitu seot Nyi Sawitri anu harita keur kakalayangan nyamber ti tukang. Gubrag awak Ajat labuh terus didekeman ku eta makhluk. Tolong! Ajat gogorobokan awakna terus abrug-abrugan hayang leupas. Ngajedog sia teh Ajat. Ceuk Nyi Sawitri. Sabot kitu gerewak pundukna digegel. Sapada harita getih seger ngagebor tina beheungna masuhan kana baju. Ajat ngagorobok tarik awakna terus abrug-abrugan adu glajer hayang lesot. Tolong! Ajat ngagorobok sakuat tenaga menta tulung kituna teh bari adu glajer da puguh hayang leupas. Tapi tibatan leupas kalah matak beak tanaga. Sabab ku Nyi Sawitri tuluy didekeman. Srot kadenge sora Nyi Sawitri nyerot getih. Karekek sora tulang beheung potong. Ajat ngajeri tarik sukuna kokosodan. Burileng panona tibalik anu satuluy namah. Ceklek Ajat ngelepaskeun nyawa. Awakna ngulapes teu usik malih. Sanggeus Ajat eueuh nyawaan kakara ku Nyi Sawitri dilepaskeun.
Seger. Seger. Ceuk Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong bodas. Jung cengkat mata nu bolotot mencerong sungutna budhay beureum kutap ketap. Wayahna peuting ieu sia kudu modar ajat. Dasar sia mah lalaki belagu gampang pisan ka olo sarta ka bobodo tenjo. Sia teu nyaho saha aing anu sabenerna. Siluman kelong bodas seuri lelengakan bangun gumbira pisan. Sagala kahayang aing peuting ieu geus laksana. Ayeuna aing kudu buru-buru balik ka imah. Lantaran Kang Sarkum bisi kaburu nyaring. Ceuk Nyi Sawitri anu jirimna siluman kelong bodas ukur sakilat harita belesat hiber ka awang-awang. Jangjangna meber matana gular-gilar kahandap kawas heula ngintip hayam. Geus kitu ngabelesat tarik pisan muru ka imahna. Teu sakumaha lila. Siluman kelong bodas nyirorot kahandap. Celek napak kana lemah. Gibeg ngagibegkeun awakna. Sapada harita jirim narobah balik deui ka Nyi Sawitri anu geulis. Aing geus nepi deui ka imah. Hadena aing kudu buru-buru asup. Lantaran bisi aya jalma sajen anu nyahoeun. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula Mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun Mitra. Kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.